Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Adi Sipta Faziran ti kelas 10 MIPA genep. Abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Gunung Gajah. Zaman baheula nalika Kasultanan Cirebon kamejahan komasur jeung kakoncara ka mancanagara dina kakawasanana anu jumeneng sultanna jenengan Sultan Girilaya. Anjeunna kagungan gajah nu mangpirang-pirang nyaeta tiwas soca ti sobat-sobatna sultan-sultan ti Pulo Sumatra. Di antara gajah-gajahna aya hiji gajah jalu anu keur mejehna sumedang bager, napsuna teu kabendung, arwahna teu kabudalkeun. Sabah aya oge gajah-gajah bikang keur reureuneuh. Kukituna eta gajah teh ngamuk ngoak-ngawik naon wae nu kapanggih dibinasakeun estuning teu aya nu mangpulia. Atuh Sultan teh pohara eueudna bade dipaehan ngarasa nyaah. Diantep we terus-terusan ngaruksak. Anjeunna leubeut kapateupenan lajeun was di dinya Mujaswedi mandut ilapat ti nu kawasa supados enggal dijait tina katunggaraan. Dina hiji wengi anjeunna nyimpen kasumping aki-aki nu jenggotna panjang pisan sarta didaster jeung diubah bodas. Pok sauran, "Heh putu ayang, maksud putu ayang teh keharti pisan. Anjeun geura neangan putri nu ngaranna Srikawali nu ayana di Laut Pakidulan." Sultan ngahuleng heula ngembutan impenan jeung nasehat eta. Salajengna anjeunna musyawarah sareng para panasehatna. Supantos putus musyawarah teras ngitungkeun utusan milari nu jenengan Srikawali tea. Teu kacatur di jalanna jeung sababaraha ilena. Kacaritakeun utusan geus datang deui ka Cirebon bari ngiringkeun hiji istri nu katembongna alim pisan. Terus ngadeuheus ka Kanjeng Sri Sultan. Salajengna Sultan tea marios ka Srikawali sanggem henteu naklukkeun gajah. Srikawali nyanggupan kana nu kapalai ka Sultan tea. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.